Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng dihurungkeun tanda loncengna. Bulan buki pias di awang-awang, ukur di baturan ku tilu bentang angking kariceu. Geus teu kadenge deui gebyurna ombak. Geus teu kaciri deui gong gudukna di lemburan jeung ngamparna pasawahan. Ieu pabuburit kapal geus miang ninggalkeun palabuhan, ninggalkeun salak sakatinem di ditu di Bali geus jadi. Asa cikeneh tur asa detik bieu pisan. Kuring nenjo marakbakna kembang samoja digireun imah. Tangkal samoja digireun kuburan bapa. Anu ku emak mah dipiara pisan. Malah samemeh emak ninggalkeun nyusul bapa ka kalanggengan. Ukur hiji anu diamanatkeun teh pangmiarakeun tangkal samoja cenah. Ayeuna amanat emak teh kamomorekeun lantaran kuring kaburu indit. Teuing saha nu bakal neruskeun miara eta tangkal samoja. Indit teh estuning taya kareteg ti mamehna, teu boga niat ti anggalna, malah henteu kungsi ngimpi-ngimpi acan. Isuk-isuk basa kuring rek nyawang meletekna panun poe nu baris baturan hirup kabirangnakeun Pak RT ngarong heap. Datangna teuing ti lembah mana, da ujug-ujug ngajanteng hareupeun. Katembongna mah mani geus saged, beberengkes bangun rek indit-inditan. Hayu atuh. Pokna, Hayu ka mana? kuring kerung. Har, apan kamari geus dibadanian. Urang teh rek nyaba ka jauhna, ka alas pentas. Urang nyiar kasenangan di ditu. Asa kakareng ngadenge kuring mah. Aeh apan geus dibejaan ti tangehna oge. Urang teh rek nyaba ka ditu. Matak harita bapa omat-omatan. Sing loba ngumpulkeun bekel, sing bisa ngajejehkeun pakeun sarta ulah natambuh waktu. Bekel ieu kudu moal bekel. Kumaha atuh? Da kuring mah teu boga nanaon. Keun bae kitu we buru-buru bisi katinggalan ku kapal. Saha bae nu milu teh Pak RT. Loba geus taruluy batur mah. Mani asa rurusuhan indit teh asana mah teu mandi-mandi acan. Ya eta Pak RT mani ngabebereg henteu mere pisan tempo. Kuring nepi ka poho henteu ngunci imah, henteu maraban domba atawa nitipkeun pakaya jeung tangkal samoja kanu aya di lembur. Keun bae da engke oge aya nu ngurus. Ceuk Pak RT sajroning leumpang. Nepi ka palabuhan nya bae geus kagimung loba jelema. Rombongan ti lembur kuring misah di belah wetan. Pak Kuwu, Pak Olot, Pak Lebe, Ulis Odang, Hansip Oding, Bah Wirya katembong ngabardega. Panona neuteup ka tengah jaladi bangun ukur nyawang ti kahareupeun. Kapal anu rek mawa kuring teh teuing rek mawa ka mana, da Pak RT can kungsi ngeceskeun geus ngajugrug di basisir. Kapal anu nya badag nya jangkung, asa can kungsi manggih tandinganana. Geus kumpul sararea, cek palebe. Parantos sigana mah. Kuwu ngawalona teh. Hayu atuh urang indit ayeuna. Kabeh asup kana kapal dipimpin ku palebe. Tapi aneh, ari barudak nama henteu sina milu.
Kalah diantep ngajanteng di sisi basisir. Katembongna maranehna bangun sedih naker, loba nu cari nakdak, malah kadenge lapat-lapat aya nu ngahariring lagu pileuleyan. Leuh geuning aya nu maca tahlil sagala. Basah hatong kapal disada asa aya nu ngajedut dina jantung nya di basisir ieu pisan. Sanes karak katineung baris diteundeun biheung kasampeur deui. Nepi ka ayeuna sajroning nangtung dina dek kapal kuring bingung keneh. Reka mana ieu teh? Saenyana eta pananya bisa ditepikeun ka Pak RT atawa ka saha bae ngan can aya waktu nu rineh. Sabab kabeh oge keur anteng narangtung bari nyawang cai laut nu ririakan kasorot bulan nu beuki pias. Nu ngajanteng di dek kapal teh nu keur ngalamun kawas kuring jumlahna teuing sabaraha urang. Ngajajar heuleut sameter. Kawas nu dikomando leungeun maranehna nangkeup harigu, sorot panon kajauhna teu ngiceup-ngiceup. Moal doa ieu kapal keur nyurubuk meulah jaladri, gancangna teuing sakumaha geus teu karasa. Pak RT ngajanteng pisan gigireun kuring, teuing iraha jolna da tadi mah anu ngajanteng lebah dinya teh paolot. Asa manggih kasempetan pikeun nepikeun ka panasaran, Pak RT gancang ditoel. Pak, reka mana urang teh? Engke oge hafal sorangan? Walona bari henteu ngareret-reret acan. Ngadenge jawaban kitu mah anger bae lebeng, poekeun nya kapaksa wae keur saheulaanan mah dijawab ku sorangan. Dumasar kana sawatara kajadian harengheng di lembur bisa jadi pangna lebe sapara kanca ngajak niang teh. Lantaran kaayaan lembur geus henteu pika betaheun deui. Paceklik nu panjang, kurang dahareun, pagebug, loba kasakit, taneuh nu angar, mata krungsing jeung henteu tingkrim. Nya ari nineungna mah apal keneh nya angen-angen. Tapi naon anu karasa ku kuring moal bina jeung maranehna. Miang ti lembur pikeun nyingkahan rereged ngan anu matak heran teh boh palebe boh nu sejenna kawas nu mentingkeun sorangan naha ari anak pamajikan henteu dibawa diculujeuntkeun kitu bae. Saha anu ngurusna? Kituna mah aya alesan maranehna indit ninggalkeun lembur oge. Alesan anu ku kuring karasa jeung karampa. Meh kabeh anu ayeuna keur nangtung dina dek kapal papada boga bang-balu hirup. Ninggalkeun pasoalan di ditu di lembur. Pasoalan anu nepi ka maranehna miang oge biheung geus rengse. Kuring leumpang lalaunan mapai-mapai jajaran jelema-jelema anu keur narangtung nyawang jaladri. Kuring neuteup Pak RT. Dina panon Pak RT katara aya ngembeng. Dua manehna keur ingetkeun ka pamajikanana da basa ditinggalkeun teh keur meujeuhna buleuyeung atawa inget ka anak anu keur meujeuhna kembang buruan. Kuring apal pisan hirup Pak RT ti baheula oge henteu manggih kamarasan. Imahna nu nenggang ditungtung lembur nu geus dengdek ka kenca alatan dihakan umur. Cek beja ti barang rumah tangga Pak RT hayang ngomean imahna teh. Keun bae panggung oge cenah weweg-weweg atuh. Tapi tepi ka ayeuna oge anger wae henteu robah. Henteu kaganti golodog-golodogna acan. Kalah ka pamajikanana ririwit mindeng gering jeung kurang kasabaran. Pedah hirup Pak RT taya menyatna. Hese geuning hayang ngawangun imah teh jang.
cek Pak RT hareupeun palebe. Ceu kuring mah jieun heula ti hangna anu weweng. Walon palebe nya kawasna mah pangna palun Pak RT nepi ka ngembeng oge alatan inget kadinya. Inget ka imah anu henteu kungsi kaomean. Kuring ngalengkah deui bagian paolot ayeuna mah anu diteuteut teh. Sarua pisan dina panonna aya nu ngembeng, malah leuwih ngembeng ti panon Pak RT. Naha paolot teh inget ka budakna anu minculak di batur. Nya paolot teh geus masagi dina dunya barana mah. Ngan sapopoena teu weleh ngungun alum. Komo saprak si Uned mangkat rumaja mah. Si Uned anu kakocapkeun sakola di kota mindeng jeung masalah. Anu matak wirang paolot. Komo apan paolot teh jadi jelema anu dipikolot. Picontoheun urang lembur. Kari-kari ayeuna dikotoran ku kalakuanana. Nya si Uned anu sok mabok, si Uned anu ceuk paolot jauh tina agama, si Uned anu kungsi ngagadabah nyimas. Aing teh henteu bisa mingpin kulawarga, henteu bisa ngalelempang paripolaana. Kadenge paolot gegerendengan. Dari tanah bangun hanjelunaker kawas bijil tina hate pangjerona. Kuring ngalengkah deui. Pakuwu ayeuna mah anu diteuteut teh sarua pisan dina panonna aya nu ngembeng. Malah katembong geus aya ngalemereh nyarak kecelakaan. Murag kana dek kapal. Naon anu dipake sedih ku pakuwu? Asana teh taya cawadeunana. Tur kuring henteu kungsi nyaksian pakuwu meunang bangbalu. Salila mimpin desa asa taya codekan naon malah kapake pisan. Nya ari kabeungharana mah misah ti batur. Imahna ngajengleng kakocapkeun bulan hareup mah rek meuli mobil cenah. Makayana nu lubak libuk ceuk manehna sorangan lain hasil idek liher di balai desa. Tapi meunang meres kesang ladang dug hulu pet nyawa. Kari-kari ayeuna pakuwu oge milu indit jeung palebe. Naha henteu lebar ninggalkeun pakaya, ninggalkeun pamajikan bahenol, ninggalkeun kasugemaan hirup. Naon anu keur diimpleng ku pakuwu henteu kabaca saeutik oge. Tapi sanggeus sakitu lilana di dagoan, pakuwu mere jawaban. Kawas nu surti kuring teh hayang nanya kitu. Di dinya moal apal naon nu keur jadi kabingung. Sabenerna kudu dinya oge bisa dijawab, bisa dirasakeun naon anu ku di dinya dipake haneueul satu tas ninggalkeun lembur. Pokna Kuring mah henteu boga nanaon pakuwu. Imah geus rek runtuh. Sawah jeung tegal teu boga. Ukur hiji anu dipake hanjilu teh. Kuring geus ngamurekeun amanat emak miara tangka samoja. lain aya keneh sajabati eta. Nya naon? Kuring dangah neuteu pakuwu. Nu paromana anger teu riuk-riuk teu nembongan robahna semu. Pikiran we ku sorangan. Lebeng henteu kapikir. Bagian palebe anu diteuteub teh sarua pisan dina panonna aya nu ngembeng. Malah lain ngembeng deui nyurulung ngapai pipi, ngapai beuheung parat nepi ka sukuna. Palebe kuring apal pisan. Lalaki anu sapopoena teu boleh basajan. Imahna lebakeun tajug
ukur kehalangan tangka jamu. Palebe anu tara leupas di kopeah jeung sakanyaho tara ningakeun istighfar. Nilai kahirupan mah palebe henteu kasebut bisa usaha. Malah nepi ka kiwari hirupna anger nyorangan. Pamajikanana maot 10 tahun ka tukang. Ti harita kawas henteu boga deui niat rabi. Sapopoena idak liher ditajuk papagahan barudak nu hayang diajar ngaji. Padahal naon atuh anu dipake sedih pikeun palebe mah? Miangna ti lembur asana mah henteu ninggalkeun ka beumbeura atawa melang ku tajuk bisi eueuh ngurus. Bisa jadi kan eta-etana anu dipake hariwang ku palebe mah. Inggis taya nu bisa neruskeun tapak lacakeun. Henteu kaburu bisa ngawangkong sabab diri di komando deui. Anu ngajaranteng dina de kapal teh arasup ka jero tinggal kuring ngajanteng sorangan. Satadina mah rek nuturkeun ngan asa betah keneh. Sabab bulan anteng maturan peuting najan sorotna dipitias. Cai laut angger riakan kapal terus ngabiur teuing ka mana. Pindah ka alas pentas neangan hirup jeung huripna di ditu di tempat nu ayeuna rek dijugjug. Ukur eta anu aya dina ingetan kuring mah sabab rek mana deui ari lain transmigrasi mah. Kawasna palebe sapara kanca kapincut kulungeng mangsa ti di bareto puluhan tahun ka tukang. Mangsa tibi kungsi indit ninggalkeun lembur anu sejenna mah harita kalah ka tingbiri gidik diajak nyorang sagara teh. Ngan mangsa tibi anu beunang disebut nekat inditna kadua pamajikan teu moal bekal nanaon. Heuleut 5 tahun ti harita mangsa tibi nganjang deui ka lembur terus ngadongeng kumaha senangna di alas pentas. Cek dongeng mangsa tibi di ditu teh manehna geus bisa nyieun gedong, meuli motor, meuli sawah jeung tanah. Padahal pagawean sapopoe mah henteu hese ukur ngurus kebon sawit. Pasti palebe sapara kanca kaasup kuring rek transmigrasi, rek ngarobah hirup di ditu di alas pentas. Keur mah kaayaan di lembur geus teu pika betaheun. Katurug-turug kawas nama ingeteun kana dongeng mangsa tibi teh. Ngan anehna nu aya dina kapal bet henteu nyaritakeun kaayaan di ditu di tempat nu rek dituju. Kalah kapating haruleng bangun ngadadak manggih kabingung. Malah aya di antarana anu nepi kaluhlah kawas peunggas harepan. Ilaharna mah lamun rek nyanghareupan kabahagiaan sebut wae kahirupan di alas pentas teh kabagian lain ngeluk tungkul siga nu bingung. Malah sakuduna bear merah mae taya salahna sapanjang jalan gogonyakan seseurian pating cakakak sangeunahna. Nya kaayaan di jero kapal teh kalah matak sareukseut. Di ditu di dieu pinuh ku ngadon ngalamun. Taya nu katangen ngobrol ngaler ngidul, taya nu katembong melenyun udud, maranehna kawas nu jongjon jeung dirina sewang-sewangan. Kapal teh terus nyemplung meulah jaladri, geus henteu kadenge sorana, awahing ku tarik. Ngan anehna geus mang bulan-bulan henteu nepi wae ka anu dituju, kalah ka pangeusik kapal. Lir nu beuki tagiwur, beuki anteng ngalamun, beuki jongjon jeung dirina sewang-sewangan. Rek iraha nepina ieu teh? Kuring nanya ka Pak Olot, tapi nu ditanya ngadon ngeluk bari kapireng sorana inghak-inghakan. Kunaon Pak Olot? Pak Olot teu ngajawab. Nyampeurkeun Pak RT sarua henteu ngawalon.
Komo ari pakuwu mah Hansip Oding, Ulis Odang, Bah Wirya sarua mabaretem. Kapal anger nyemplung teuing rek iraha eureuna. Pangeusina geus loba nu inhak-inhakan, malah terus cadeurik patarik-tarik ngaguruh sapangeusi kapal. Kuring bingung petaeun naha kudu milu ceurik, tapi kapal anger nyemplung, anger teu soraan. Kuring kukurlingan karohang nahoda tapi taya sasaha. Kawasna nahodana oge keur milu ceurik. Teuing meunang sabaraha bulan manehna ceurik teh. Lila-lila tina ceurik teh jadi pating gorowo patarik-tarik kaasup PRT, palebe, kubu jeung nu sejenna. Ayang balik deui. Ayang balik deui. Pokna. Kajang balik deui. Kajang balik deui. Kajang balik deui. Tapi kapal henteu eureun jajauheun nepi ka malik arah mah. Asa ketir nyanyok kitu mah kaasup kuring bet hayang balik deui. Sabab asa aya nu tinggalin di lemur teh. Nya, asa aya nu tinggalin. Moal arah kumaha oge anjeun moal bisa balik deui. Aya sora ti gigireun basa kuring keur nangtung ngumbar katineung dina di kapal. Sora anu agem tur kuring kakarang ngadenge sora sakitu agemna. Basa dilieuk aya nu make baju sarua bodas ka janteng. Saha anjeun? Kuring pangeusi kapal. Nya, tapi naha bet nyamperkeun kuring? Pedah we ka tembong mah siga nu bingung. Nah, anjeun teu milu ceurik. Naon nu perlu diceurikan? Itu geuning batur mah. Nya maranehna ceurik hayang balik deui ka lembur. Sadetik we cenah aya nu tinggalin di ditu. Kabeh aya nu tinggalin. Nya Kaasup kuring. bisa jadi. Kek ari ieu kapal teh reka mana? Geuning henteu nepi wae. Engke oge bakal nyaho. Pokna bari terus ngaleos. Kuring ukur bati ngahuleungna. Asa teu kaharti. Nu gogorowokan beuki tarik. Sora pakuwu menipang tarikna. Hayang balik deui. Cenah nya dipikir-pikir mah kuring oge asa aya nu tinggalin. Pamustunganna mah sapamadegan jeung maranehna hayang balik deui. Tapi kapal terus nyemplung teu beunang dieureunkeun. Kalah cimata pangeusina terus maruragan. Ngamalir dina dek-dek kapal terus ngeyemeng beuki loba beuki pinuh. Pamustunganana kapal dengdek pinuh cimata terus dengdek pangeusina pating kocea. Kuring hareugeun kapal beuki tilelep samemeh karem kuring bisa keneh neuteub bulan nu beuki pias. Pemirsa carios ieu di Ropea di website daluang.com anu diposting ku Perdana Wahyu Santosa. Pemirsa beuki namung sakitu anu tiasa kapihatut, simkuring nuntun dihapunten, samudaya kelapatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.